bahas wartos nu atos-atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kancami terus deh. Beberapa menjadi peraturan yang di pedesaan anu dumong perang nak lembur matul banjar karena pemidangan. Hah, hos-hosan. Ayeuna nuju episode futsal. Salah sawios permainan bola dina lapang anu terukur leutikna kalayan pesertana atau napi pemainna oge teh seueur. Nah, kami terasa daya upami nu kapungkur nuju alit emut peminyebat bola teh sebatna main bal atau napi mengbal atapi main bola main bal baheula mah ku jeruk menang mubuy. Jadi bolana tina jeruk menang mubuy baheula mah ta ayeuna mah ragam bola tos rupi-rupi aya nu tina plastik aya nu tina karet aya nu tina kulit pokona sadayana tiasa dianggo kanggo main bola. Tujuan akhirnya kantang tos kanggo kebugaran. Ayo dua klub anak sultan nuju tanda. Aya Andi Riu, Rut Gulit. Dia anak sultan. Mantap guys. Ya, striker. Jiwa yang sehat terdapat pada badan yang lemah. Dibalik. Mensana incorporate sano. Nena jauh ke sana, golnya ke sana. Jadi mensana incorporate sano teh, na jauh ke sana, golna ke sini cenah. Anu salarosna nya eta dina jiwa anu sehat, dina jiwa anu kuat, dina badan anu kuat, jiwa anu sehat. Komi telepat kitu. Eta filosofi dina olahraga macam terus bae. Mangga urang tinggal kumaha seruna pertandingan klub Sultan hiji sareng klub Sultan 2. Dalam para jigi paranjang Priyogi kauninga futsal salah sawios permainan sapertos sepak bola. Nah, dina bahasa Sunda sebatna mengbal, main bal atau napi main bola. Futsal kawit dipopulerkeun atau napi ngawitan dimainkeun tahun 1830 di Uruguay. Dan kacamata saya di Kakiwari di Indonesia oge populer termasuk Garut, Jawa Barat. Seluruh pelosok Nusantara sarena mempopulerkeun sebat futsal. Nah, dina futsal kan kami tersedaya aya opat posisi penting. Pemainnya sedayana aya dua kelompok, aya dua regu, mung bentema upami sepak bola aya 11 setiap kelompokna setiap reguna. Upami dina futsal aya 5 pemain. Jadi berlawanan tujuanna sami ngalebetkeun bola kana gawang. Nganggo siasa, nganggo taktik, nganggo teknik. Rupi-rupi istilah dina futsal kanggo pemainnya yang disebut kiper. Kiper teh disebutna penjaga gawang atau napi nunungguan gawang. Terus aya posisi anchor. Nah, anchor seperti namina eta jangkar. Disebutna poros halang gelandang menyerang. Aya oge istilahna plank. Plank eta pemain sayap anu masihan bola kiri kanan ka ditu ka dieu. Nah, terus aya pemain yang disebut plot atau napi pot hilap deui eta disebutna gelandang menyerang karena aya di garis depan. Nah gitu kan kami tersadaya urang tingali anak-anak sultan tuh main ya. Ternyata capek. Jadi gelandang menyerang sarang para serang. Tengah mana tetap ngawas. Banget futsal. Banget Ripo. Saya si Rancung. Si Rancung update Kapalang.
Ya si Rambo, hulek. Kata si Riu. Ini si Gegep. Tapi Gegepnya kurang menggigit. Karena kenapa? Karena pohang. Oke. Wah, oh tidak. Aku sama sekali. Masih mantap. Si ketuk pohang. Angkat tangan. Ayo, Kang Robi Darwis. Kelelahan, mau budakna bari ngasuh. Ayo gelandang menyerang, Febrianto. Gelandang Febri, kanan, Pak. kumaha ya main Febri sabaraha kosong? Jadi kudu diskuatkeun jeung hate. Ripuh guys, aslina. Ya tinggal Febri. lipuh ya wis ganti kostum. Iya. Sinaga teh Dragon, si Dragon. Ferdinand Sinaga. Gimana main di klub Ciucing? Seribu pisan ya apa? Beda jeung baheula gitu. Bisa. Jadi mun di lemur mah baheula main bal teh di kebon awi, Make jeruk menang ngubuy. eta atau di kebon sampel. Ayeuna mah jadi kudu mayar kieu gitu. Nyari punya kudu mayar. Nyari punya kudu bayar. Iya aya pemain atlet. Bismillah. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Gegep. Si gagap. Kan sami tersedes sakit nu kabeh hatur, apun tanu kasun pangampuran nu kateda beli aya basa kirang mernah, kirang tata, kirang titik, kirang duduga prayoga malum jami teluput telepat tina kalepatan. Ieu mah mung heuheuy jeung teuing. Etang-etang keluar kesang kanggo ngajaga imunitas tubuh di tengah pandemi Covid, prayogi oge ngajaga stamina. Cak urang teu dihandelem sieum, urang teu dihanjuang siang paranti nyokot tinggal. Wilujeng kantun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.